sakedik we ieu masa teu acan doa nya ngalajengkeun hanca bahasan anu ti payun. Bab adabus saum atanapi tata krama puasa. Ngalajengkeun anu kamari di dieu aya pidawuh Kangjeng sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi, innamas saumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfathu wala yabsuku wala yajhalu. Saestuna ari puasa teh eta pangriksa, maka di mana-mana salah saurang di antara aranjeun puasa hiji fala yarfasu ulah ngobrol kasar di dieu mah terjemahna teh. Beda jeung yarfasu nu aya dina Al-Qur'an. Fala ropasa wala pusuko, taropasa di dinya mah hubungan suami istri atawa sosonoan jeung istri jeung muhrim urang. Di dieu mah benten tafsir nu diobrolkeunana puasa fala yarfasu hiji ulah ngomong kasar, dua wala yapsuku ulah pasek, tilu wala yajhalu ulah bodoh. Dina sarahna yarfasu bil musalasati wa taslisul fa'i ae la fahsasoimu fil kalam. Lamun urang keur puasa boh puasa sunat atawa puasa wajib, larangan anu kahiji pidawuh Kangjeng Nabi la yafhasu shaimu fil kalam, ulah rek goreng jalma nu keur puasa mah dina omongan, entong ngomong goreng, ngomong kasar, ngomong anu kaluar tina batasan adab tata krama ngomong. Bahasa kasar teh kadang aya kasar dina nadana, aya deui kasar dina maknana. Aya nu kasar nadana tapi maksudna mah henteu kasar, siga di suatu daerah adat kebiasaan pan aya nu kasar aya nu lemes, kadengena kudu sok ngobrol lemes mah eta teh kasar, tapi ceuk maranehanana mah henteu kasar. Siga orang Bandung ka orang Karawang pan nyebutna teh kasar, padahal mah ceuk urang Karawang aya deui nu leuwih kasar orang Banten kitu nya. Eta di urang mah nyebut aing teh eta teh gagah-gagahan, di ditu mah ngaing teh geus ngeunaheun deui kitu nya. Eta mah kasar dina logat tapi maksud lemes. Aya deui anu kasar teh justru dina maksud, nadana mah lemes, bahasana lemes, ngan nyentuh kana teh kitu nya. Istilahna teh nyungkun, nyinggung, nyindir. Tah keur puasa mah eta teh dilarang. Entong. Ya, mantak pantesna mah nu puasa mah mending tong loba ngomong. Detik itu nage ngomong wae keur puasa mah lain kadengena hungkul nu teu ngeunaheun, ka ambeuna teu ngeunaheun kitu nya. Keur puasa mah mending keneh seueur repeh. Hiji ta, dua walayap suku ulah pasek. Naon ari pasek? Ari pasek teh nyaeta yakhruju an hududi syar'i bisayyiati wartika bil mahzurati. Nu ngaranna pasek pagaweanana pusuk, nu migawena pasik, eta teh jalma nu kaluar batasan syara. Syara aya batasanana.
Kumi gawe kagorengan jeung ngabiasakeun pagawean-pagawean anu mantak ngabongkorkeun itu kaasupna kana fasik. Fasikun orang fasik, mencek orang dia mah pasekon katanya. Jadi kalakuan teh siga naon? Siga sekon. Teu aya sekon nu lempeng di mana-mana ge. Bengkok. Letter L. Ngan pagaweanana naon? Ngalempengkeun. Tilu laya jahalu ulah rek bodoh. Maksudna naon? Ulah rek migawe hal siga jalma nu teu beragama. Ongkoh ngarti tapi pangartina teu dipake ahnya bodoh-bodoh keneh da naon bedana jeung nu teu ngarti ari kitu. Kitu nya. Di dieu contoh ya jahalu kasiyahi seperti jojorowokan, jejerewetan gitunya. Eta teh aweuh. Sanajan nu dijorowokeunana lain bahasa anu goreng. Asiyah wasukhriyah ausafih ala ahadin ngahinakeun nganggap bodoh ka batu tah saleresna mah jalma pangbodoh-bodohna adalah jalma nu ngarasa pinter jeung nganggap bodoh ka batu. Sabab pol manehna mah sakitu, moal nambahan deui kapinteranana geus ngaku pinter. Beda jeung jalma nu ngarasa bodoh eta nu pinter. Da sabab ku ngarasa kurang, ngarasa teu paham, akhirna loba neangan pangarti. Pinter. Tapi lamun jalma geus ngaku pinter geus mentok nepi ka dinya kapinteranan. Oh, sahari nu ngaku pinter nu ngaku hebat, makhluk Allah mah teu aya deui nu ngaku pinter jeung ngaku hebat mah iwalti Firaun. Nya. Bahkan kieu saur Kangjeng Nabi fa inimruun qatilahu aw syatimahu falyakul inni shaimun. Aya tak kapungkur mah ayeuna mah teu aya. Kapungkur mah aya. Jadi slogan ana shaimun. Artosna aku sedang berpuasa. Aya dina baju, aya dina baligo gitu mun bulan puasa teh rame. Oh ternyata eta sumberna tina hadis Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi, lamun hiji jalma itu ngamaksud arek maseaan ka urang keur puasa ieu. Aroda maqotalatahu. Ngamaksud rek merangan urang. Ausyatimahu atawa ngamaksud rek nyarekanan urang. Urang keur puasa. Si ituna mah rek puasa atawa henteu, nyerang ka urang rek maseaan, rek merangan, rek moyokan, rek nyarekan, maka ku urang saur Kangjeng Rasul jawab inni shaimun. Tos sakitu. Bahasa Arab. Tapi lamun nyarekanana bahasa Sunda mah nya tembalan deui ku bahasa Sunda terjemahkeun abdi manuju saum. Nah, eta entos sakitu. Urang keur puasa anu ngajak ngagibah, ngajak ngobrolkeun batur. Tembalan abdi manuju saum. Henteu sombong henteu. Henteu sombong. Diparentah ku Kangjeng Nabi. Mun aya nu ngajak migawe hal-hal goreng, urang keur puasa nolakna abdi nuju saum. Ini shaimun. Nah, marrotaini aw salasan ucapkeun 2 kali nepikeun ka 3 kali. Oh, mungkin kalimat eta bisa nyadarkeun diri nasorangan, oge bisa nyadarkeun batur nu ngajak migawe goreng ka urang. 2 kali nepi ka 3 kali. Meh naon? Liyakiffa nafsahu anil maqatalati wal musyatimati. Supaya eta ucapan bisa ngajaga, bisa ngariksa keur diri na khusus tina sifat peperangan jeung bahasa kagorengan, oge termasuk bisa nahan kabatur. Kada afadahul azizi.
seperti kitu nu difaedahkeun ku Syekh Al-Ajizi. Ngan di dieu aya carana ieu. Lamun urangna keur puasa sunat, maka jawaban inni soimun teh cukup ku hate. Oh beda ya. Ya. Abdi nembe mendakan. Bejakeun ku hate berarti ngagarentes lamun keur puasa sunnah. Batur teh hayu we wang-weng atawa ka urang teh nang tangan. Tong dilawan tapi cek hate abdi mah keur puasa. Abdi mah keur puasa, abdi mah keur puasa. Eta mun puasa sunnah. Lamun keur puasa wajib wa bilisanihi wa biqalbihi in kana fi Ramadan. Lamun puasa na wajib atawa puasa Ramadan maka heug tembalanana ku hate jeung kulisan ongkoh mun ke Ramadan. Paingan atunya lamun aya nu ditaros nuju saum insyaallah cenah kitu. Pastina eta nu ditanyakeun puasa sunat. Oh jadi lamun urang keur puasa sunat mah teu sae ngaku keur puasa teh. Kitu nya. Nyeun Kamis ya. Hayu atuh dileueut nuju saumnya. Nya atuh panaina teh Senin tantong. Cekap insya Allah. Eta mun puasa naon? Mun puasa sunat. Lamun rek ngaku urang keur puasa nah hate weh. Tapi lamun puasa wajib mah kenging nepikeun ka lisan. Saha atuh nu ngajak ngopi na ge ke Ramadan mah nya gitu. Sok tembalan ngopi yuk puasa aing teh tah teu naon. Da sabab bulan Ramadan. Kitu nya perhatoskeun tah benten. Mun nuju saum sunat cekap dina hate, mun keur puasa wajib mah meunang urang nyebut urang keur puasa. Kunaon si maneh embung miluan ya urang teh keur puasa tah eta mun Ramadan. Tapi lamun Senin Kamis puasa-puasa sunat mah teu kedah. Cekap we dina hate nu mawi pami ditaros nuju saum jawabanna sok naon? Insyaallah. Dari bulan puasa mah moal ditanya keur puasa nya pan Ramadan kitu nya moal nanya deui eta mah wajib. Teras adab puasa ya. Ieu di dieu mah nomor kaopat. Summajtahid antaftira ala ta'amin halalin. Kade sing juhud, sing ijtihad, sing hati-hati, sing apik dina nalika berbuka puasa ku takjil atanapi tuangeun leuteun anu halal. Eta daripada ayeuna urang eueuh jang buka puasa nu halal mah mending keneh neleg ciduh sorangan. Berat eta hitunganana vital. Margi bahasan tina sarahna kieu. Fala makna li saumi wa huwa al kaffu anit ta'amil halal idza aftara bit ta'amil haram. Teu aya maknana puasa sama sekali, nol, teu aya nilaina. Sedengkeun puasa ku urang dimaksud pikeun nahan diri tina tuangeun jeung leueteun anu halal wae ge dijaga. Tiba-tiba berbuka puasa kunu haramnya anjur. Nilai perih beuteung ti imsak nepikeun ka magrib, nilai haus ti qoro ti imsak nepi ka magrib nol gara-gara takjil ku perkara anu haram. Diibaratkeunana ge kieu. Fahuwa misluman yabna qasron wa yuhdimu misron. Sarua jeung jalma keur ngabangun hiji bangunan tapi ngancurkeun hiji kota. Cek bahasa sapunaon? Moro julang ngaleupaskeun besi. Leuwih gede paseuk daripada tihang. Jati kasilih ku junti.
nu gede ruksak ku nu leutik gara-gara racun saeutik rusak cai susu sawadah gede gara-gara ngabatalan kuno haram hancur puasa sapoe ceput harita la makna lisaum teu aya maknana makana sing hati-hati tajil halal dina datiyahna halal dina proses kepemilikanana kahade ya lamun barang peser barang tambu sing sae ikrarna bisi ieu bala-bala cireng jeung kolok teh halal barang nama ngan bisi gitunya aya sumber haram tina proses ikrar ijab kabul jeung lain sajabana sing apik nu mantak tos lah eta wetah korma 3 cai herang keur takjil itu pas keur ngabatalan kudu leuwih hati-hati atau kaditu mah meunang meureun cenah geus ngabatalan kuno halamah nya sajana gabres entong nyaah sarua wae angger ruksak jangan sampai puasa urang henteu bernilai contoh nu teu bernilai deui wala tastaksir ulah rek loba dina nalika urang keur ngabatalan puasa naon anu ulah loba teuing teh minat ta'amil halali waqtal iftar tong seueur teuing tuang leueut dina nalika buka sekalipun eta tuangeun leueuteun teh halal komo lamun maka bakal kajadian fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin lamun urang geus buka puasa hayuh we gabres teu eureun-eureun sagala diasupkeun maka atuh lamun kitu mah teu aya bedana anjeun teh sarua we jeung teu puasa tibang mindahkeun dahar nu biasana beurang peuting ayeuna mah peuting hungkul tak urang mah rugi kitu teh biasana mamun porsi teh mah peuting saporsi beurang saporsi kulantaran ayeuna mah puasa tah nu 2 porsi teh di daharna peuting kabeh da beurang mah teu meunang balas dendam urang mah nya teu geus diancam we teh jam 3 sore keneh bahkan leuwih ti kitu geura sok itung we geura itu pengeluaran makan ieu dina rumah tangga ieu ya resiko dapur tuangeun hitung olokan bulan biasa apa olokan bulan puasa asaan mau olokan bulan puasa buktina naon riweuh lamun rek puasa teu bogana naon teh nya teu nu biasa natara aya bulan puasa mah aya standby dina kulkas teh nya teu geus kolak teh asinan teh jauh-jauh hari sudah disediakan sok tinggal dibuktikeun lamun munggah rame pasar teh tah nepikeun ka kehabisan stok nanaon keur puasa nanaon keur puasa oh ternyata itu salah besar eta henteu juhud eta lamun resiko bulan biasa sehari 50.000 maka bulan puasa mah kudu bisa 25.000 geuning kitu apan daharna ge peuting hungkul beurang mah henteu nah ai dahar peuting hungkul tapi resiko kalah kaleuwih mahal daripada jeung beurang ongkoh ternyata seseueurna dijurung ku nafsu can sukses urang puasa teh nya takarak masih kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas loba nu puasa teu meunang nanaon ngan ukur meunang lapar jeung haus ternyata urang masih keneh ngumbar hawa nafsu perhitungan anu asup kana beuteung urang lain kalah kangurangan tapi kalah kaleuwih loba nah urang diajar ya sakedap deui bulan Ramadan ya urang diajar usahakeun nanaon jang puasa nanaon jang puas meuni hayang royal teh puasa teh nya nu tadina tara hayang eta godaanana
lamun urang keur beurang tadi puasa kabita ngarui ningali es campur tuluy we magrib teh meuli hancur tah ya geus teu bisa juhud eta teh geus teu bisa apik aing ngobrolkeun peurih beuteung nepikeun ka magrib kuat mah geus teu aneh eta mah ya urang leuwihan atuh naik deui levelna ulah ngan saukur nahan haus jeung lapar tak terkecuali nu teu kuat puasa ulah ka ngobrol ka dinya nu teu kuat puasa ya ulah wakang ngobrol nepikeun ka apik ngobrol nepikeun ka tahan ti imsak nepi ka magrib tong barang dahar tong nginum tak urang mah entos lulus insyaallah kuateun ti imsak nepi ka magrib tinggal naik deui pelajaran anu kadua lain ngan saukur lulus lapar jeung haus sapoe tadi tapi ieu nafsu kaseret katahan kasengker nu kitu namina waro apik mun tadi keur puasa ningali iklan dina TV sirop meuni kuat ngarui magribna meuli berarti gagal apikna puasa nama sah puasa nama kalemnya sah ngan ieu nilai puasana laisa lahu min siyamihi teh ieu urang diajar mantak tong loba teuing nempo ieu menghajakeun teangan di Google ya nu ngeunah keur buka puasa naon ieu menuna gitu nya bahan-bahanna cara masakna diumbar sanes teu kenging ngeunahan teu kenging sanes teu kenging urang nikmat-nikmatan sanes ngan lamun urang bener niat diajar juhud jeung waro eta nepi ka dinya tahan da moal mantakna naon ieu kitu kahayang urang teu dicumponan aya urang masieun panasaran wae kitu nya fala farqa idas tawafaita ma tu'tadu anta kulahu daf'ataini atuh teu aya bedana urang sarua we jeung teu keur puasa ari sagala kahayang kudu dicumponan mah bahkan urang mah sok ngalewatan batas nyumponana nu tadi namah ku urang dihindarkeun teh hiji ayeuna mah nu dipigawena kalah ka dua ari henteu bulan puasa mah kuat nahan tapi bulan puasa kunaon teu kuat nahan oh ternyata inti beratna puasa aya ti dinya tina ngendalikeun hawa nafsu sedengkeun innamal maqsudu bisyami kasru syahwatika nu dimaksud ku puasa teh meupeuskeun ngancurkeun kana syahwat kahayang anjeun wa tad'ifi quwwatika jeung ngalemahkeun kakuatan anjeun ngajak puasa sinah lemah ya ngewa nu puasa cangker we teu pantes ya sok leuleus we puasa mah leuleus teh emang kuduna leuleus mah nya puasa jag-jag wae gitu nya suk-isuk lari nepi ka gogobrot kesang sore-sore lari wah sehat teu alus kudu leuleus ngan anu dimaksud puasa kudu leuleus teh ae anil maasi lemahkeun kakuatan urang tina maksiat nu biasana maksiatna jagoan manehna mah tah ayeuna mah loyo teu bisa maksiat itulah puasa litaqwa biha biku watika ala taqwa kuat keur migawe maksiat dilemahkeun ganti pindah kuat keur katakwaan fa idza akata asyiyatan ma tadarokta bihi ma fataka duhwatika fala faidata fi saumika lamun anjeun dahar sore-sore nya meureunnan berbuka puasa kitu nya ngadahar perkara anu anjeun bisa ngupayakeun ngusahakeun aya dahareun eta pedah tadi teu kalaksanakeun dina waktu isuk anjeun maka teu aya faedah teu nya urang ngayakeun dahareun magrib pake buka puasa dahareun nu disadiakeun ku urang teh anu dipikahayang tadi keur isuk ngan teu kalaksanakeun nah urang diajar apik tuang
isuk-isuk teh duh muni hayang teh rasaan teh nasi goreng tapi pan keur puasa urang teh teu meunang. Heug we dilaksanakeun na magrib. Aduh geus lapa idata deui wae eta. Teu aya paedahna. Tos pohokeun. Naon sih bahayana tuang anu seueur, tuang anu dituturkeun ku kahayang, bahayana teh asyaitonu yajri kamajrid dam. Setan itu dina tubuh urang berjalan seperti jalan darah dina badan urang saking ku lengket jeung napalna jeung urang eta setan. Sedengkeun anu nyieun seger kana peredaran darah biasana kana cangkerna badan teh nyaeta tuang leueut anu keterlaluan. Maka semakin kita kuat makan minum, semakin segala sesuatu yang kita inginkan selalu kita laksanakan, maka akan semakin kuat tenaga setan nu aya dina diri. Lemahkeun syahwat keur ngalemahkeun tipu daya setan anu aya dina diri urang. Eta tah urang damal kaidah ya. Lamun urang sore nuang perkara nu dipikahayang tadi keur isuk, eta teh urang geus gagal jadi jelema apik. Da eta mah urusan sorangan eta mah nya teh. Urusan pribadi eta mah teh sangkut pautna jeung batur henteu. Panu boga kahayangna ge hate sorangan. Nu ngalaksanakeunana urang sorangan, hartina naon? Entong hayang dinilai ku batur apik jeung jorok teh. Nilai we ku diri urang sorangan. Nya. Tinggal muhasabah. Nya dipikir-pikir naon nu dipikahayang kudu we kacumpona. Eta teh goreng cek urang sorangan. Henteu kudu menta penilaian ka batur da batur mah teu apaleun kana kahayang urang. Nah, hampir setara dengan iman nu aya dina hate nu bisa menteun iwalti diri urang sorangan. Heug mun keur puasa sagala hayang heug ti isuk nepi ka sore hayu di jadwal di daftar makanan jeung minuman. Empek ngantong aya nu dilaksanakeun hiji-hiji acan. Urang cobaan. Polototan tah TV nu iklan sirup nu iklan naon hayu tempo hayang. Pas geus magrib eueuh nu dilaksanakeun. Cai herang jeung korma hungkul. Hebat. Itu latihan siga kitu. Ngan lamun dicumponan pedah memang aya jeung bisa nya mangga lah dicumponan ngan can lulusnya. Janten jalmi anu juhud. Juhud mah teu bae ditu, apik mah bae ditu nya. Sabadana fikih narapih urang usahakeun hoyong juhud hoyong apik tapi ulah putus asa. Teu aya ilmu nu hese. Ya, ku Gusti Allah dipaparinkeun sesuai sinareng daya jeung kemampuan manusia. Teu aya nu hese. Ngan masalahna aya anu daek aya nu teu daek kitu. Teu aya sok ilmu naon sih nu hese. Atuh lamun hese cek jelema mah moal dibikeun ka jelema eta ilmu teh. Ya, teu aya. Salat teu hese, puasa teu hese, ngaji tauhid teu hese, ngaji nahwu henteu hese, mantek henteu hese. Ngan masalahna ieu urang aya kesempatan henteu keur ngaji. Jeung hayang henteu ngajina da mun diaji mah babari. Sadayana ge tuh, maka urang dilatih. Wah, ulah nyebut teu sanggup ulah. Nya sadayana dina batas kemampuan urang sebagai manusia. Manya nyanyahoanan Gusti Allah. Allah ge nu ngadamel urang maparin eta, manya cek urang moal bisa Gusti manya. Aya ge urang sok tumada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Moal dibere beban anu di luar batas kemampuan. Tah kitu rupana nya. Kin kapayeun aya deui nasehat-nasehat ti ieu musannif pikeun urang ngajarkeun diri urang ningkat nepikeun ka tingkatan anu apik dina ibadah diawali tina apik naon anu dikonsumsi ku urang sadayana. Cekap hampura anu saageng-agengna seueur kalepatan ayeuna urang linggih dina sasi Rajab, sasi anu mulia berbuat baik dina bulan ieu nilaina berlipat ganda dibanding dengan bulan-bulan berikutnya.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yaqufu hamdal hamidin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka nastaudiuka imanana wa adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa hifdika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa dihasadin wa min syarri kulli disyarin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal wal ma'al innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamaral mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.